Dinten ayeuna mah urang ngaspil rasa Bugis anu tina tepung gatot teh nya tanu kamari ieu didamelkeun teh. Rasana ayeuna urang di-spill-nya kos kumaha rasana? Tunggu dulu, jangan sampai di-scroll dulu ya. Nah, dan ini ketika sudah masak itu warnanya jadi berubah sapertos kieu nya. Ieu mah anu panjang bentukna eta mah nu asin teu diamisan. Terus tah ieu anu tina tepung gatot teh atuh janten warnana hideung kieu nya. Siga ketan pisan mirip pisan siga ketan. Tapi padahal mah sanes nya orang raosan heula cobiannya. Raosna teh enak, cakial, amis, pokona mah hampir mirip siga dodongkal. Tapi menurut abi mah enak keneh ieu sareng dodongkal mah nya. Tataras ieu nu hiji deuyina anu tina huina teh ta ieu tina hui mah geuningan rada bieu tuh kos kitu nya. Teu patos cakial nu hui mah geuningan.